aku jana pun ari ngadahar palaya jebut tah eta teu wajib naon al imtina'u narima kacegahan minu tina aklu. Pa ini karena satuna kuring akulu eta ngucap kuring. In tarodadna lamun ragu-ragu urang sarea tidak liat fi'li dina ngajadikeun pagawean dilalatan kana nuduhkeun ala nakliyam ngaji kana minah kemilik palayan bagi tatu pantos naon Allah naj'alahu. Palayan bagi tatu pantos naon Allah naj'alahu yen teu ngajadikeun urang sarea kana fi'li intarodadna lamun ragu-ragu pijak liat fi'li ngajadikeun pagawean dilalatan ala nakliyam palayan bagi tatu pantos teu meunang naon Allah naj'alahu yen teu ngajadikeun urang sarea kana fi'li dilalatan kana lukeun ala ibahati kana ngamenangkeun. Fa inna amro ibahati karena saetuna urusan ngamenangkeun awsa'u eta leuwih cemar. Wa amro nakliyam milki jeung saestuna urusan atau perkara mindahkeun milik amyaku eta leuwih rupak. Pakul lumat umin atu ari sakur-sakur perkaldahar atau kadaharan nama. Atu ari sakur-sakur perkaldahar jaro anu berjalan pina yekul lumat naon baik atau tin be mu'atoh pataslimu ba'i tah eta ari masrah keuna ba'i idnun eta ngedinan fil aqli dina ngadahar yulamu auri sanyaokeun naon dalika itu idnun bikorinati hali ku korenahna tingkah kaitnya hamami saperti ngidinanana tukang ngurus WC tiduhuli hamami dina asup ka WC wal idni jeung ngedinan fil itami dina mere kadaharan liman kajama yuriduhu anu ngamaksud ka men sah al mustari yang meuli payunazal atu ditempatkeun di itam manzila sama dina tempat titingna perkara lau qala lamun ngomong isi jama abah tu lapan abah tu lau qala ngomong isi jama abah tu lapan abah tu ngamenangkeun kuring laka kanjeun anta kula kana yen ngadahar anjeun hadza ta'ama kana ieu kadaharan autut iman atau mereka kadaharan anjeun man kajama arodta anu ngamaksud anjeun painau karena saetuna hadza ta'am yailu eta hala ieu hadza ta'am lau pikeun men walau sorohan jeung lamun mertelakeun ieu malik kadana walau sorohan jeung lamun mertelakeun ieu malik waqala jeung ngomong ieu malik kudu ngadahar anjeun hadza ta'ama kana kadaharan magrom tuluy kudu katempuhan anjeun li pikeun kuring iwabau kana tutukeunana atau tiga gantina ieu hadza ta'am la halal sayakin halal naon hal aklu ngadahar waya jamu jeung mistikasi jama ngadahar jeung mistikasi jama naon abdomanu katempuhan ba'da akli dan sabada ngadahar hadza ari yazamu domen kiasul piki etak kiasan piki kakuduan piki indi munggu kuring walakin naunya misjama ba'da mu'ato yang sabada mu'ato akilun eta anu ngadahar mia kau kana milik misjama wa mutipun jeung anu ngaruksak lau kana mia tahu palai atau eta mistikasi jama abdomanu ari katempuhan wadzalika inu domen pilih mati eta tetap dina tatanggungan tanggung jawabna pilih mati eta tatanggungan si jama wasamanu jari harga allazi anu salamahu masrahkeun isi jama bukan lazi saman in kana eta lamun kabuktian saman misla qimatihi eta pantarna hargana ieu mabi pakodoro taitu pertela saha pakodoro taitu menangkeun saha al mustahiqu jamu ngahak dimisi haki kana pantarna hakna ye mustahik palahu atau eta menang pikeun mustahik aya samalla kau arian ngamilik ya mustahik bukan itu mitli haki ayat samalla kau arian ngamilik ya mustahik bukan mitli haki mahma ajaza sama sahabat ya mustahik
an mutolabatiman tina nyupri atawa nagih tina nyupri kanjalma alaihi anu misi ka ieu men anu misi ka men wa in kana jelamun kamu ye mustahik qadiron ayat nu kawasa alamu tolabati kana nagih ka men tadi dah mah ajaza ena wa in kana qadiron in kana mustahik qadiron ayat nu kawasa alamu tolabati kana nagih ka men paina utasa itu na mustahik layat nama lokku edat tengah milik ia mustahik mak kana perkara loparo anu menangkeun ia mustahik di kana ia mak min miati tina milik na man li anak man rubama layar do eta terkadang terido ia man bitil kala aini kana itu barang terido ayu soripa kana yana sorupkeun ia mustahik ha kana til kala ain ila dainihi kana hutang nak men palai atau eta mistika mustahik al murojaatu palai eta mistika mustahik al murojaatu ari ngajaba wa amma huna jeung anak pon ye di dieu tina madiyo pakor uripa teh dikanyaukeun naon ridho nabai dikanyaukeun dikoordinasi haliku koordinat tingkah iraha indah taslimi nalika masrahkeun palayap mundu atuh teu jauh naon ayu ala yang dijadikeun naon api nu pagawean dilalatan kadukeun ala ridho kana ridho atuh teu jauh dijadikeun pagawean kadukeun kana ridho bi aya saufia kana yang nyumponan ieu bai daya naukana hutangna ba'i lima tina perkara yusallamu au dipasrahkeun ieu ma ilaihi kabai paya khulduhu atau nyokot ieu ba'i hukana ma diapi kalawan hakna ba'i lakin ala kulli awali tetapi netepan kana sakabehna pirang-pirang tingkah jani buat ba'i ari arah-arahna jang majual agmadu eta leuwih samar li annama karana saestuna perkara akhozau anu nyokot ieu ba'i kana me qad yuridu eta terkadang maksud sa maliku jama milik qad yuridu eta terkadang maksud sa maliku milik liyata soropa karana yana sorupkeun ieu malik kana ieu emas wala yumkinu jeung teu kongang kamalik naon atamaluku ngamilik illa iza atlapa ain di mana-mana ngaruksak ieu malik ayana toami kana zatiyah kadarnya malik tiya dia mustari anu tetep datangna malik summa rubbama layap takiru gini summa rubbama layap takiru tuluy terkadang teu mikabutu ieu malik ilati nasi kos ditamaluki kana ngamimitian ngamaksud ngamilik summa yakunu tuluy kamu ieu malik kontamalaka eta itu ngamilik ieu malik bimujarrodi ridwan ku wong kuana ridho istapadahu anu ngalapaedah ieu malik ku kana ridho mina fi'li tina pagawean duna kaulik untuk tina ucapan faham wa amma janibul mustari jeung anapun ari arahna wa amma janibul mustari jeung anapun ari arah-arahna jang meuli lipami kana kadaharan wa huwa la yuridu illa aqla jeung anapun ari arah meuli kana kadaharan wa huwa barari mustari la yuridu tengah maksud mustari illal aqla ing kana ngadahar pahayyinun tah eta gampang fa inna zalika karantu aqla yubahu eta dimeunang ceri aqla bil ibahati ku ngamenangkeun al mafhumati anu dipaham min koordinati hali tina koordinatna tingkah walakin rubbama ya samu jeung tatapina terkadang misti min musyawaratihi tina musyawarah kamalik tina badami kamalik
naon anna doef ma saetuna tamu yad manu eta katempuan ieu doef ma kana perkara atla paun ngaruksak ieu doef kana emat wa inna ma yaskutu jeung pasti nagugur naon abdo manu katempuan anu ti doef ida tamallaka di mana-mana ngamilik sa al-mehobani ma kana perkara ida tamallaka di mana-mana ngamilik sabai ma kana perkara akhozahu anu nyokot ye bai ku kana emas ina mustabi di meuli eta duitna teh payaskutu wa inna ma yaskutu ad-domanu anhu payaskutu atuh gugur ieu domen pa yakun atuh kabuktian ieu payakun atuh kami doef kal qodi eta saperti jalma mayar dayanahu kana hutangna qodi al mana kal qodi eta seperti jar mayar dainau kana hutangna qodi wal mutahammil jeung seperti jeung menanggung anu tina dayan fahaza manarohu fi qaidatil mu'atati ala gumudiha fahaza tah ari kalamul mazkur ma eta perkara narohu al ningali kana berpendapat ma eta perkara narohu ningali kuring kana emas fi qaidatil mu'atati ina qaidah mu'attah ala gumudiha sarta samarna ieu mu'attah wal ilmu jeung ari pamoninya anu sajati indallahi eta mungu Allah wa hadhihi saraya ihtimalatul mazkurah ihtimalun eta pirang-pirang kapantesan wa dununun jeung pirang-pirang sangkaan rodadana teu tarodadna rodadna anu ngabulak-balikeun urang sareha kana ieu ihtimalat wala yumkinu jeung teu kongang naon dina fatwa ngadegkeun fatwa illaha ala hadzi dununi aing kana ieu pirang-pirang sangkaan wa amma wari'u de anapun ari janul abdik fa innahu waris yang bagi eta penting naon ayas tapia yang mentapat wari wa bukana kana wari wa tapia jeung ngariksa ieu wari mawadi as-subahi subhatun subahi kana pirang-pirang tempatna pirang-pirang subhat al aqdus sani ari akad anu kadua aqdur riba eta akad riba wa qad haramau jeung etu geus ngaharamkeun kana riba sallallahu taala Gusti Allah taala wa saddada jeung ngabangetkeun Allah al amro kana urusan tina riba wa yajibu jeung wajib naon al itirazu ngariksa min tina riba wajibna ala soyaripati ka pirang-pirang jalma anu nukeurkeun duit al muta'amilina anu pada muamalah kabeh alan nakdayani kana emas perak wa alal muta'amilina jeung kajaman muamalah kabeh alal atimati kana pirang-pirang kadaharan idla riban karena daya riba ila pinakdin aina emas perak au pitu amin atawa dina kadaharan wa ala sayrofi muprodna tina sayaripah wa ala sayrofi jeung eta miksi kajama anu nukeurkeun duit ayah tariza nukeun aya duit baheula mada dinar dirham wae kitu jeung eta miksi kajama nukeurkeun duit ayah tariza arian ngariksa ieu sayrofi minan nasiati tina tempo wal pabli jeung leuwih amman nasiatu anapun ari tempo pabi Allah yabi'a tah eta korekan yen teu ngajua ieu sayrofi
sayan kana hiji perkara min jawahirin nakdayani tina pirang-pirang permatana emas perak bisain kana hiji perkara min jawahirin nakdayani tina pirang-pirang permata emas perak illa yadan biadin aing kalawan tanpan jantan sirik tampak orang yadan biadin ayadriya eta yang berjalan naon at-taqabudu silik tampak fil majlisi dina majlis akad. Wa zajeng ari ayat jriyat taqabud itironsun eta ngariksa minan nasiati tina tempo. Wa taslimu soyaripati jeung ari masrah keunana pirang-pirang jama anu nukeurkeun duit. Azhaba kana emas ila dari dorbi kana tempat nyetak kana tempat nyetak wasirau diatapkeun kana taslim hari masrah keuna jangan nukeurkeun duit azhaba na dari dorbi wasirau dananiri jeung meuli pirang-pirang dinar al madrubat nikita haramun eta haram min hayatun nasa'i tina segera tempo nasiatun nasa'i tempo ditempokeun wa min hayatu inna ghaliba jeung tina segera tanu galib ayadriya eta yang berjalan fihi dina ieu siraun dananir naon tapadulun silih leuwihan illa yurandu karena teu dibalikeun naon al madrubu idla yuradu karena teu dibalikeun naon al madrubu dinar anu dicita bimisli wazni kalawan satimbang kalawan pantarna timbanganna ieu madrub wa amma fadlu jeung anapun ari leuwih payah tarizu tah eta ngariksa ieu swaeropi minutina fadlu fi salasati umurina tilu pirang-pirang perkara hiji baik ilmu kasari bisahihi fi baiknya mukasari kaji dina ngajual perkara anu petah bisahihi kana anu weuteuh kana waras pala tajuzu atuh teu meunang naon amalatu muamalah fi madina ieu mukasar jeung sahih illa mumasalati aya sarta seni terwaan wa fi bai'a jayyidi dina ngajual anu arus birrodi kanu goreng palayan bagi atuh teu pantes teu meunang naon aya sarya yen meuli sayropi rodi an kana anu goreng dijayirin ku anu alus dunahu anu sandapeun ieu rodian bil wazni dina timbanganana aw yabi'a atawa ngajua ieu sayropi rodian kana anu goreng dijayirin ka anu alus pauqahu anu tep saweurna iku rodian bil wazni dina timbanganana ni ngamaksud kuring idza ba'di marna ngajua ieu sayropi azaba kana emas bizahabi kana emas wal fiddata jeung ngajua perak dia fiddati kana perak. Pa ini talapak kalamun beda-beda naon ajin sani jenis dua pala haroja tah saya dosa tepil pabli dina leuwihna. Wasalin katuna fil muraqabati tetep dina pirang-pirang perkara dirangkepkeun. Minaz zahabi dina emas wal fiddati jeung perak. Kadana niri seperti pirang-pirang dinar al-mahlutati au dicampur minaz zahabi tina emas wa fiddati jeung perak izan kana lamun kabuktian naon miqdaru zahabi ukuran emas majhulan disamarkeun lantas ya teh sah naon al-muamalat alaya kana muraqabah aslan sama sekali illa iza kana ang di mana-mana kabuktian naon dalika itu muraqabat nak dan eta duit jarian anu berjalan fil baladi di negara fa inna karena urang sadaya nurakhisu eta ngamurahkeun urang sadaya
dia muamalah tidak muamalah alaikana yazalik di dalam yukoba di mana-mana dibandingan yazalik dinak di kumas merah wakaza jeung seperti dana niria mahlutoh ada rohimu ari pirang-pirang dirham al-malsyu satu au dicampur binuhasi ku tambaga ilam takun lamun teu kabuktian ieu darohim ro'ijatan etanu payu fil negara lam tasiyata tisanaun amu amalat muamalah alaiha kana darohim di anna maksud minha tina darohim an-nukratu eta perak wa ya nukroh majhulatun disamarakeun wa in kana tadi mah ilam takunnya ya. Lamun bae darohim teu payu dibalas di negara maka teu muamalah ayeuna wa in kana jeung lamun kabuktian ieu dirham mufrad ieu mah tadi mah jama wa in kana jeung lamun kabuktian ieu dirham dan eta duit roijan anu payu pieu bae negara tokosna tah ngomurahkeun urang sarea pieu muamalah li ajli hajati karena arah butuh wa khurujin nukrati jeung kaluarna perak an ayyuk soda tina yen dimaksud naon iktirajwa ngaluarkeun ieu nukroh walakin la yuqabalu jeung tatapi teu dibandingan dirham anu geus jadi nasdan roigan sia balas dirham bin nukroti ku perak aslan sama sekali wa kadzalika kullu huliyin murakkabin min zahabin wa fiddatin fala yajuzu syira'uhu la bizahab wala biyafiddah wa kadzalika jeung eta nya terus saperti dana niria mahlutoh dina pada pisah muamalahna wa kadzalika yang seperti dana niria mahlutoh kullu huliyin ari sapur-sapur perhiasan murakkabin anu dirangkapkeun min dahabin tina emas wa fiddatin jeung perak pala itu tak temenang naon sirahu meuli kana ieu kullu huli la bizabi la temenang dibeli bizabi kumas wala fiyatin doti jeung temenang ku perak balian balik penting naon ayustaro yang dibeli ieu kullu huli bimatain akhara ku bandaan sejen yen kana lamun kabuktian naon qadrun nabi ukuran emas minhu tina kullu huli makluman ditanyakeun illa iza kana ain di mana-mana kabuktian ya kullu huli mumawwahan atau disipuh bizahabiku emas tamwihan kalawan nyipuh ya suruh anu hasil minhu tina tamwih naon zahabun emas maksud Asiana inda murdina kali asongkeun ala nari kana teuneu. Paya juzu atuh menang naon bai'uha. Ngajuana ieu kullu huli kadinya. Kullu huli dimithia kana pantarna ieu kullu huli. Minan nukrati tina perak